ada bisa. Goblok pagujud samanya gue pecah anjing. Hah? Beneran bisa ngadapal gitu. Terus itu. Well. Ya. Bisa kitu mah heuh. Eta penting dilatih eta teh mah udah. Teuing sawae mah. Kita di mana ya teh cenah? Di Situwangi. Oh, Sitiwangi. Di Situwangi Cipatik. Situwangi Cipatik. Oh, lalaga gitu. Pasti. Oh. Kan anu kieu masjid eta Batu Urug. Batu Urug. Batu teh ngadu teh pantengkeun heula. Di dia mah alhamdulillah gararing kieu tuh. Oh, atuh indah we. Indah ya mah. Teu ieu. Teu becek teuing. Teu katang ieu mah dah rodo, katang ieu mah bener. Di mah bejaan Jangan aja. wah jero teuing mah we kabare. Saharinya mah angin Wah, bener. Mang teh jasa jantan jagoannya nya. Wah, sabrinyeun itu. Aduh aing ngali. Orang ieu, orang dekat Walungan geus. Payah lah. Iya mah. Nah, saya serenteng ke dinya. Menang deui. Sok. Nah, seueur mah gunungan. Memang sedang. Nah, kita ya komando ya di belakangnya dah. Resep ya. Seueur ini mah dah. Itu di belakang lagi awas kita ke Badung si Ai. Lah keluar. Mantes aku ibadah. Ayo pi. Sok deh kabus deh, tuh. Emang malah jeung mana ngadu? Eta apa garek nguluran? Oh. Bahaya. Masangnya luhur. Kayak awas tekan kana punggung. Leles. Mana urang memang dak kieu. Katong banjir kayaknya. Oh, katapang mah. Baca kamari kan ieu main ieu we. Eueuh deui batur. Ieuna atuh da bujur. Jigana si Abah ayeuna ka katapa. Anu sok bareng paran. Jelas. Bujur paran, baru nonton ka Mekal Sali tadi ge. Depan mah. Iya ada karnya ada apal cuaca gitu kan. Oh, jero. Jang, turunkan jang, hei. Ulah ketang jang, ulah jang dalam muridinya jang. Tah, ieu nu ngadu teu moga. Teranya.
Jika nama 50 jalmi ngadu ieu raya